nih ngabere-bere sange. Urukan dengan ayah pasti. Dah caang dia parem deui. Nah, anu kitu. Tak lamun dijajar kemapan kana nyosot keluar yang nang. Tidak mixer itu. Eta Mengararan menang laki kenang gitu. hah? Nang orang punya alat-alat nang ulah adaptor elkon karar itu. Yang tahu ai jengkol nama angkara itu. 12. Jengkol ngora kolot eta teh. Jengkol itu kumaha kok. Ma Pipin dulu sama Pipin. Dulu Mama Dulu di mana? ada panelta. Ada pantur. Nah, itu. Si Ambar mah dulu nage mangkokom. Mangkokom teh pan eta teh di ini teh. Heeh. Eta teh pan adi lanceuknya terus teh gitu teh nya. Mama abi teh adi lanceuk kadinya. Mangkokom dulur ti mana ka mangkokom si Ambar? Oh, adi BNI dah. Adi lanceuk BNI. Nya maksudnya ari si Ambar. Ka mangkokom dulur ti saha? Bapak Oh, bapak si Ambar teh dulur mangkokom. Hanis, Bapak abi teh mangkokom teh. Astagfirullah. Aning mangga ieu dulur mah. Tetep begeng salona gitu tetep bisa operatorna ya, Pak. Kayak gitu teh. Bapak abi dah kita mangraran nu apalan mah. Maksudnya nu si Ambar sabara ini itu na karena Da tina 15 kanu 12 ini mah. Ini di mana? 12 itu tinggal ngesian aya bokna, tinggal ngarakitkeun. geus dirakit. Acan teh mah. Atau itu 12 kanu 12 kanu 15 mau ngabelah kok kitu nya. Ngolah tanah teh nih, kalau teh hal gitu teh tanah teh pokoknya teh eta teh nih Pak. Kalau kita teh bola gitu. Eta mah ke eta nu sabaraha ampere karena naon karena Ai elko nama teh nya dirangkitkeun teh panjangnya nih. Tetap tilu-tilu teh nih, tilu-tilu jajar teh. Aya nu jangkung teh, terus teh nu rada pendek. Nu eta teh dirangkitkeun teh nih. Jadi kana power teh kana mah moal eta teuing. mau tarik panas. Moal gede tinggi setrum. Timbang urang nya. Kening jadi ngerenangan teh nih. Sorana kumaha? Tawanya dah gitu tuh. Ngentrung. Aya kanu eta nama anger biasa eta. Tarik. Aya kanu 15 ngebas teh nih, nahan ngebas. Belum gitu ya. Nahannya nih jadi kena orang teh kena lamun gede ting kubas kena oge tawe tinggal leutika namun kurang tarikan eta na teh tribal teh nih. Jadi kena tinggal ngepaskeun. Bino imah tertarik sorana. Jadi deket. Man. Jadi deket wae sora teh jauh tah. Teh mah yang ngajauhan sora mah. Tarik. Jadi ya tertarik sebeta teh si sora sebeta teh jadi tenge teh tah. Aku tuh ada orang mana tarik we dah menang gitu. Mengarang menang gitu gitu. Hah? Nang eta teh ning akur teh. Akur. Maksudna gitu teh tempat campur teh. Merekna merek Akur. Jadi itu nanti menang masalah akur teh nih. Nah, kemudian bawa obat sabar, kena jadi jajarnya. Berarti lamun mang melaina titita paranya ku si Ambar. Meser jengkol anu merek Akur gitu. Pan kenapa jadi teteh pan kena ya? Lamun pae hiji teh kana kudu diturutan kena eta teh kudu akur teh nih. Oh, pae hiji pae kabeh. Nah. Itu lamun pae hiji yang kudu diganti hiji cenah. Oh. Nah, tapi kudu akur teh yang hiji na di teh. Oh. Lamun nu Kudu akur teh kabeh teh ning kudu sarua teh tanah teh merek-merekna. Lamun misalkan merekna teh sarua tapi watana sarua kumaha? Yang sorone beda cenah. Oh. Mun nu pan heug eta teh pan heug aya nu ubas gede teh, aya nu sedang, aya nu leutik eta teh nih leutik sora. Eta teh. Aya nu ieu nu ai elko ngaruhna ka naon?
matak cara angte lampu na aku mah. Gini buru ibaya sok kayak buru ibaya teh naon tah? Tina elko tina naon? Oh tahu gitu teh tina mixer teh ada luhur. Hah? Tina eta mah tina bok. Oh tina bok. Setrum bokna. Aku juga tuh. Ai sugan teh. Panel gitu teh ning. Panel teh pan sarua jeung setrum teh ya. Heeh. Tah kenapa pas dicolokan teh kana ya? Lamun aya sora teh kana langsung ka luhur teh eta teh. Caang. Heeh. Eta tina naon ngaranna? Eta tina bok teh eta salon. Dia speaker. Setrum speaker. Ai sugan teh tina elko atawa ini. Aduh. Ay tina kalau mah sarua bae ka cicing mah lamun tina eta teh kana bergerak teh nih. Geraknya sama paira gitu. Maksudnya kia tadi mah yang pakai lampu kudu pakai sembarang hiji ya elkona teh. Berarti eta mah kumaha bokna lamun bokna nu 15 in kumaha? Lamun bokna kena ngebas ya kena kita teh kena langsung ngangkat ke luhur nih. Itu. Oh, Nah eta tina bok teh nih. Jika nurutan bok wae gitu eta teh cangna teh. berarti bokna kudu alus mah ya lampuan. Eta na powerna kudu make eta teh nih. Tina setrum kanu eta teh speaker. Make eta. Nya. Sabaran tan gitu. Teuing kada aya tina eta na tina mixer. Si Ambar boga teh mah. Ampun panjang. Heeh. Tuh. Dina sapaker nu Bapak. Aya eta mah pan tina mixer. Bunikeun. Hese ngalangan lagi. Bapak ke dibuni 50.000 rek. Kalau bahasa bapak oge pan gaduan teh nih. Panjang kinya lampu teh nih. Heeh. Bapak kabakar gitu itu enak gitu. Oh menyo. Ini ditutukan mah tuh kena gitu. Wah si Ambar mah. Gitu kan mama tuh lampu hurungan teh pusing guys. Mau lampu biasa ya, lampu caangnya biasa gitu nya. Nah, eta karek tina eta, tina adaptornya. Pakai lampu di kadaleun kan? Ada tapi itu teh mau resepnya caangan deh. Mau ngakarepan kulit teh juga ada. Pang masang kan rek ke wingi kembali listrik nanti maruk di dia kita lampu ge matak ngareuna kan suara teh nya. Entak eta kita nang kereta. Tak resepnya nih caraannya. Oh, kan suara mah teu ngaruh. Oh ya, kumaha power apa na aya watan teh power teh. Power kumaha apa na aya merekan. Aya merekan cenah ulah padu wae. Luing mah power bank teh. Halus. Ari nu itu teh mah heuh gitu teh nih. Si Ambar power bank power naon? Heuh heuh gitu. Power nyeger teh. Kita teh aning panjang teh IC nanti make mesin teh nu kitu teh nih mesin ka luhur teh. Sangken. Oh, kusangken. Tapi itu mah lain kusangken aku jengkol nah. Jengkol deh wae. Jadi aya lampu mah barengan hiji pada henteu brui-brai teh gini. Lampu disco. Heeh. Sabarannya gitu ya. Apa lah. Cakan mixerna kanu itu kan. Cakan itu kanu buak nu itu nu pacakra. Cakan coba ada kanu antane nah ning 8 channelnya jadi mic teh kena bisa 8 dia. Channel RCTI, RCTP nu gitu. Lain. Mic teh aya 8. Kemana wae? Nanti kan nyolok teh ya. Aya 8 eta teh jadi bisa mic 8-nya nih. Tempat aya kena jajaran kena ya. Pelaturannya kena jajaran teh jadi teu eta teh nih. Kita kudu 8 atau kapan ana hiji mungkin ke? Bukan enak. Ini sabaraha wae mic mah tapi kudu eta teh nih. Oh, tapi bisa ada 8 siki gitu. Oh, mah ada kenapa nak? Kenapa aya nu 12 itu tah jeung nu manggung mah juga eta. Juga omong semua. Nunggus komplit. Jadi kena kanu gendang enak, kanu eta enak gitu. Namun hiji ku 8 orang mah enak. Endah. Nurang itu kedua itu dipakai karaokean itu. Karenahan. Iya ya. Nah, keduga. Ini hayang ceuy orangnya. Kalau mau dipolkeun imah enggak keber teh si Ambar. Ada sampai kan buatan.
lah besok kayak unur. Karena tetap kuatan dah, kamu bokeh langsung undur dah. Wang kieu rek. Oke si Ambar nyetel di ditu. Bapak Cakra di dieu nyetel. Aduh kan. Tapi teh ka ditu si Ambar. Ada tahu dicarikan kumah, eta lamun tarik kaki mah. Kaki dulu ge sok jelas itu. Kaki dulu kemana? Bisa diduduh hajatan ya. Kamana ya sok jelas. Kemana sih? Eta ka Papa Pipin. Kalau Pipin dah kalau itu panas jelas. Bapak si Ambar memang kok itu nih? Anis. Bisa. Eta anu sok manggung dah. Anu kuda singa. Bapak Enang. Bapak tidak bapak Enang. Bapak urang ya. Bapak urang pagi teh. Angkopan teh bapak urang. Oh berarti mangkok kamu tadi manggoib teh ya? Manggaib ya? Yang lain? Bener tak? Kabaturan apa enangnya nggak sok ngande ikat ya. Nu Ai masih Ambarnya di mana gitu mang main matunya apa deh? oh, deui ningali bahasa kuritu gitu teh. Ai si Arul Adi masih Ambar. Ai si Arul mah Adi masih Firman. Ai si Firman lagi panel eta adi uing Firman. Dulur. Nah ini si Firman mah tuh lan cek. Tak apa ya Cakra. Kita ge pan Mas Firman teh pan eta pan bisa sok nyebut bibi nya. Tah eta dulur ka Mama Habi, tah Habi teh lanceukna. Lancek masih Firman anan si Ambar teh lancek masih Firman. Aina mamana. Mama lupa. Mama Habi teh nang adi lancek jeung eta jeung Mama Firman. Si Ambar mah rada ngaco. Kilo bating dicocok kamarang nya. Orang dicocok kamarang mah. Ante maksudnya apa? Ai tadi kapan bapak si Ambar teh mah gaib. Apa mah gaib? Hah? Gaib. Apa teh ngome jengkol. Oh, tak iya. Kade tamat. Ai Firman teh budak Mang Edi. Mang Edi teh Budak Bapak Edi, Mang Edi teh. Tah, boga budak si Firman. Hiji berarti. Ai si Ambar mapan budak mangkok matut Adi di mana ho? Sok jelaskeun kana bener laut. Bapak Firman teh boga budak. Tah ai istrina teh man Bimira. Tah eta teh pan kita di dinya teh ning. Di mana? Eta kita teh ning Deket Makudin. aneh setelah eta tadi. Mayayan ning. Heeh, Mayayan. Di mana Binok? Tah iya Mama Habi ge sami ti Mayayan, tah abi teh nyebut ka Mayayan teh nenek. Si Firman ge sarua nenek. Ma Firman mah Mayayan mah budakna teh Yayan, Erul, Arif. Tah inu tos nikare eta kita. Mang Yayan. Tah jeung Mama Abi jeung Mama Impir. Adi lancuk. Mama Empir mah salaki Bapak Firman, salaki Mang Edi, pamajikan Mang Edi. Eta panglina pantidinya. Geus puguh si Firman mah lahirna ti Bimira. Tah gitu tah. Mama Dempir teh eta kita Budak saha? budak kita Mang Yayan. Budak Mang Yayan mah cenah budak Mang Yayan mah orok kene budak mah. Budak Mayayan. Wah, iya tah. Ambar mah tong orang ngurus sistem ya, Bar. Aski. Bener aku mah tuh maksudnya kapan kudu nya gimana nanya Ari masih Ambar urang mana Urang Rio. budak saha Hah? budak saha masih Ambar Budak Adi. budak Bapak Firman atau budak Mayayan Pada kerama ngalirkeun aja. Kapaleun. itu kapan Bapak Cakra mah geus gede berarti nya oh jadi baheula teh Ma Ambar teh nya eta kawin ka Mang eta ka Mang Rokim
Kita lanjut Mang Kokom. Apal? Mang Kokom punya Mang Rogi balasan sarua. Hah? Sarua ya bro, cakra. Ganeng ah. Kembar kan? Oh kemar. Kain. Kapan sok di, tadi sok di dua ada sok di sebenarnya Mang Rogi ya. Oh, berarti Mang Rogi teh dulur Mang Kokom ya? Oh iya iya. Ya adalah. Ngerti gitu mah lah nyanyi. Nyanyi saya gitu mah berarti tapi si Empir mah lain adik gambar lainnya. Banyak nama tak apa. Kapan si Empir mah teu boga lanceuk da anak panggedena? Heeh. Mantap bulan aja sampai. Pisok mah bener. Bisa jadi adi ya, Mas. Utang coy. Gambar mah ngaco wae. Pan adi lanjutnya. Ya saha? Kita teh mampir teh sama adi lanjutnya nih. Lahir teh sarua di dinya teh. Bareng. Antu lah geula kena eta Mama Abi. Nah, terus teh Mama Abi teh nikah teh 2005 teh nih. Kak, 2005 ka sa? Nah, eta ka Mang Kokom. Kamang Kokom. Oh, dulur Kamang Kokom. Bapak Abi atuh ah. Aduh, lain. Ani Mamang tuh dah. Mamang tak apa Kamang Kokom. Papa, tapi usuk disebutan ku bapakna apa. Kita dah hipukene ulah dikorobetan. Korobet dari rapihan. Oh, rapihan ngerti. Kalah samar pola itu ya. Ya geus lain berarti kalau mau dia bayangna bantuan ya. Lamun mendemer beneran ya. Ayo nama kieu we tata esa sepipina ta. Tah, oh tutupin. Mama, Oh, pin kadela pin. Pin. Si Ambar ya. Gambar tuh pokok. Oh, juara tuh. hari Pipin. Dulur teh gambar. Halo. Berarti Mang Kokom teh lanjut ke Pipin ya? Hah? Tuh, si Ambar aku mana cenah? Tak kuring lain. Hah? Aning berarti aning masih Ambar anu lanceuk Mang Pipin. Tadi si Ambar udah aja. Aning cenah. Ngabom si Ambar mah. Ngetenya mah ya. Bang mana? Bejakeun Mang Kokom teh dulurna Mang Rokib.